Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Gumilar yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka dina balikna Gumilar jeung Arman teu kudu rebo ku babawaan minangka pamulang tarima ti tuan kawasa. Matak sugema tur bungah nampa pamersen anu lain saeutik-saeutik pangajina. Tapi pang-pangna mah nu matak kacida ngarasa atoh nya ku ucap-ucapanana tuan kawasa boga maksud rek babalik pikir. Duit kadinya nya kanca, mangga urang lajengkeun. Kanca dangu aya mangsana patepung oge aya mangsana papisah. Tegasna moal aya hiji papanggihan anu teu ditungtungan ku pipisahan. Memang geus jadi kudrat irodatna pangeran pikeun ngabuktikeun yen barang anyar mah tara aya nu langgeng kabeh kakeunaan ku sifat robah. Saperti kaayaan Gumilar sakumaha betahna oge cicing di Miramare lantaran salilana padeukeut jeung jelema-jelema nu mikadeudeuh pagiling gisik jeung jalma-jalma nu miasih. Nepi ka waktuna kudu papisah mah geus teu bisa diparuntangan deui. Keur mah aya nu nyusulan nyaeta mangsal hapi. Turug-turug geus kacida sonona ka inung bapana anu mangkuk di lembur. Lawas-lawas papisah tahun-tahun tepat tepung, malah dirupana oge geus poho-poho acan. Aya mingguna Gumilar kekeliengan amit-amit ka sararea sakurnu wawuh. Pang-pangna ka aki sidik sapiri umpi nu geus dianggap akina pribadi. Kacibalieur pupulih ka Ki Majid katut si Gobang anu ayeuna mah geus jadi baraya. Malah waktu manggihan si colat mah meh sapoe jeput Gumilar idek liher di guhana. Maung teh terus we dibabawa ngomong kawas ka jelema we. Anu katampana ku si colat mah bisa kahartieun buah henteu da puguh sato. Gawena ngan huang haung bari budak gideug kuluna ngalendotan ka Gumilar. Kasirawun atunya kitu keneh. Dina waktuna geus deukeut kana mangsa-mangsa pinditeun. Si rawun teh tara pisan ieu tinggalin kaditu kadieu teh gentel keak mimilu. Kanyi arum beak-beak Gumilar nya sasadu sarta mupruk ku caritaan-caritaan nu matak ngagedean hate. Dijelaskeun yen ayana di Garut teh moal kamalinaan. Geus tepung jeung inung bapana mah tangtu engke oge bakal balik deui merlukeun datang ka Miramare. Pikeun ngajadikeun pasini ngalaksanakeun subaya ulah kapalang sabar nya ngadagoan. Jodoh mah moal ka mana
geus dipastikeun kuno kawasa mah moal aya nu bisa mapalangan. Paribasa jodoh gegeberan pati sagemlengna aya dina kudrat jeung iradatna pangeran. Duh, engka. Nah, geuning betega-tega teuing kayuyum teh. Matak naon atuh upami yuyum sakalian dicanak. Ceuk Nyi Arum bari sumegruk. Kana tonggong gumilar anu keur diuk dina bangku bari disaksian ku bulan nu ngemprai caang. Wuwuh mutuh mata kagagas nu keur nedeng birahi. Yum, nong. Sanes engkang tega kana cinta. Da saha pijalmieunana atuh nu tega. Namung nong geulis engkang teh peryogi heula nepungan indung nu ngandung bapak nu ngayuga. Margi sok sanajan engkang gaduh enung anu mika deudeuh mika asih lahir batin. Moal tulus jadina jalmi utama lamun ceuk mopohokeun inung bapak anu jadi parantara gumelarna engkang ka alam dunya. Wayahna eulis ku engkang dikantun heula. Margi engkang bade nyumponan heula kawajiban. Ceuk gumilar bari ngusapan sirahna Nyi Arum anu nyusup kana dada. Geus nepi kana waktuna nu ditangtukeun. Leugeudeut teh anu ngadoa jajab lain saeutik-saeutik. Di mobilan ku mobil kontrak ngahaja we dibere nginjem ku tuan kawasa. Nu ayeuna mah kalakuanana geus jadi bager pisan. Teu mubadir wawawuhan jeung gumilar teh nepi ka bisa ngarobah adat istiadatna. Tuan kawasa ayeuna geus jadi bahan pamujian jalma-jalma di kontrak. Geus tara ngalakukeun pamersan tanah deui. Malah nu geus ti heula dibeuli kalawan paksa oge. Ayeuna mah dipulang-pulangkeun deui ka asal anu bogana kalawan teu kudu mulangkeun duit. Anu ngalanteur teh ngan samet si godeg. Sanggeus nyacapkeun sosonoan bring deui we marulang ka kontrakan. Teu wudu kabeh oge pada ragragan cimata tibelat ku nu rek ninggalkeun. Aki Sidik, Pamajid, Kiraksa, Pak Uhi katut si Gobang mah ukur bareueus nahan berbayina Cipanon. Oro kaya sakur nu kasebut awewe mah kabeh ge pada ngalawe teu beda we ti budak. Waktu mobil nu dijajab geus ngageuleuyeung deui balik ka kontrak. Gumilar Arman katut Nyi Arum teu milu deui balik. Ajaran tang we neuteup nu indit bari tinggal rupai. Sedeng mangsal hapi nangtung tukangeunana. Panonna beueus kagagas ku jalma-jalma nu mika deudeuh ka incuna. Kanca dangu sadayana. Maksud gumilar manehna moal buru-buru ka Garut rek reureuh we heula di Cigodeg 2 poe mah. Itung-itung sosonoan jeung bojona Pak Uhi anu dianjerkan. Sarta rek terus ka Mancagahar. Nepungan indung Arman. Lantaran manehna rek mawa Arman ka Garut supaya engke dina balikna deui ka Pakidulan aya batur. Ongko pang-pangna mah pikeun jaminan supaya Nyi Arum teteg hatena. Ulah nguluyung guyung honcewang lewang. Ngarasa hariwang sieun buah hatena lanca-linci luncat mulang. Udar tina tali gadang. Henteu sagorek pangkek. Lahirna pas ini henteu ngajadi. Subaya teu kalaksanakeun. Ngaran-ngaran nu balik ka bale geusan ngajadi atuh. Mulang ka beuti pamelaran teu beda we tingalungkeun kuya ka leuwi. Ngarasa pondok harepan bakal bisa tepung deui. Tapi geus kitu we suratan takdir gumilar. Rek balik teh loba pisan sesekelanana. Kakara oge sapoe aya di Cigodeg. Anagok teh manehna papanggih jeung si Gani nu harita keur kukulunuan we jeung si Karsam di Pameungpeuk. Ogo we. Pikeun si Gani mah teu beda we. Tiasa digugat deui ka nyeri ka peurihna waktu nu geus kaliwat
ku mireng hede Nyi Arum teh. Komo deui ieu mah katempona teh keur rarentetan pisan jeung Gumilar. Nu manehna sorangan tacan poho. Yen eta jalma teh nyaeta nu nulungan Arman teh waktu riributan di Cigodeg. Dina peutingna aya tatanggapan kendang penca. Ngaran-ngaran Bocoko Kagok. Nu dina tindak tandukna teh tara ieu make hitungan jeung ijiran. Petalakuna teh saukur ngagugu nafsu anu teu puguh. Teu tatapasini dengan jeger we Gumilar teh didupak satarikna. Atuh puguh we memang keur balangah pisan. Sajabana ti Gumilar ngajengkang teh Nyi Arum oge kabawa mani ngajengjehe. Ngan Arman lantaran rada anggang manehna mah salamet teu kabarerangan. Dapat kawasna baru kucubung. Cek Gumilar bari nguniang hudang molotot ka Gani. Aduh, nah ayaku nikmat lah. Labuh ge mane embung lesotnya yang rejengan we. Cek si Gani bari ngagakak seuri di jeun-jeun. Ku kitu teh mah nya meureun we agu cep. Ongko di sieun aya nu ngarebut ka bogoh. Cek si Karsam nyieun peta pika sebeleun. Alah, gagabah si lain ngomong teh. Naon kasalahan dewek pangna si lain jual-jual ngadupak. Cek Gumilar muncarang bakating ku ambek. Asa pisan dijieun budak ololeho. Eleh. Untungnya capek sia. Ayo gigibrig. Mun nya mah sia lalaki. Ya aing ye si Gani. Lalaki sajati. Pokna bari ngaheat. Sukuna najong ke kemplong Gumilar anu masih keneh nangtung ajeg. Hugo hipu naker pikeun Gumilar mah. Kalawan teu ngeser satunjang beas. Barang halang suku si Gani rek ngahanca ke kemplong rek jetrak we diteke bincurangna. Atuh puguh we si Gani ngerepeng bari ngajengkat. Ngan orok kaya Gumilar ngangsrodkeun sukuna ka hareup salengkah. Gerewak. Kenang si Gani ditewak sarta rada ditarik saeutik ka tukang. Jeung dijungjungkeun ngan bae teu terus ditotongkeun. Tapi kalah ka digeuweung-geuweung sina gagaleongan. Puguh suku ngan nincak sabelah. Kitu oge ukur nojer ku indung sukuna sabelah. Si Gani teu bisa daya. Iwati leungeunna we roroesan kawas doger monyet keur ngabodor. Ayo segera meta ari nya mah lalaki sajati. Gampang wes ya dalak ka batur teh. Cek Gumilar bari mencet keneungna sarta digeuweung-geuweung. Atuh si Gani teh jadi sasolontodan jeung aduh-aduhan nyerieun. Aduh. Si Gani ngagorowok bari sengar-sengir. Puguh cecekolana dipencet satakerna. Ongkoh manehna ngarasa paur we sok sieun ditotogkeun. Si Karsam neuleus sobatna di kakaya teh. Teu anta parah deui. Seak we narajang ngaheumbatkeun pereupna. Sakilat ku Gumilar kabireungeuh. Kalawan ngagunakeun nurikip pisan. Saukur ngalengkah salengkah serong. Bari narik suku si Gani dina gerakan nu ngadadak pisan. Nah hiuk jobrod teh. Paneunggeul si Karsam anu bangbaraan ninggang kana beungeut si Gani. Aduh, tobat. Bari nyengir matana peureum nahan ka nyeri. Atuh si Karsam kacida reuwaseunana. Bari mundur teh manehna molohok we hookeun teu sangka pereupna bakal ngalayang kana beungeut dununganana. Serepet. Si Karsam mesat bedogna mani ngagurilap herang. Sarta terus manehna kukulintingan rek ngadodoh Gumilar. Tapi Gumilar mah tenang we, teu gugup. Malah si Gani anu kacida pupuringisanana mah sok sieun bedog si Karsam teh nyasab saperti pereupna tadi. Esotkeun cep Gani, amun si laing teu hayang disasa aku ieu mah yeuh. Cek si Karsam bari ngamangkeun bedogna. Gumilar teu nembalan. Ngan katembong ringeus panona bangun nu geus apal kana gerakan si Karsam anu ngabar bedogna. Barang hiuk si Karsam ngaheumbatkeun bedogna. Ngan orok kaya teu kanyahoan ku manehna. Bareng jeung eta
Gua jelang teh Arman luncat bari meupeuh pigelang si Karsam atuh celang we bedog nama celang sarta harita keneh jekuk deh ulu angeunna ditimpug si Karsam ngagero eukeun mah reuwas turug-turug hulu angen nyelek antukna sabada gagaleongan bro we rubuh katindihan ku si Gani anu harita teh si Gani geus ditotogkeun ku Gumilar sarta ninggang badan si Karsam kawasna wae rek dituluykeun ke taya untupan sanggeus harudang deui man becir we si Gani jeung si Karsam jadi cir bari ngancam pokna teh awas ya ku si Raing bakal dirasakeun pamaros dewek ceuk si Gani bari ngarandeg sakedeung sanggeusna rada jauh ti Gumilar bari teu gablek ka era pada nyeungseurikeun kunu kabeneran narempokeun da puguh ku sararea oge kasaksi yen si Gani teh anu ngamimitian ngajak ribut umangkeuh kawas jago si horeng teu jauh ti dodongesna miyuni hayam lisung. Kancadang peutingna waktu Gumilar jeung Arman keur lalangkarakan we di ngonna ngadadak di luar asa jadi loba dedengean geus pungguh angin laut menengah hiuk ngebut ka jero imah ngulubus tina liang-liang bilik carang sora ombak mani ting geleger katamah peuting teh kacida poekna mutuh matak kukurayeun bulu punuk nambahan kakeung keak 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 manuk korea kakalayangan luhureun suhunan cit 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 ditembal ku sit uncuing nambah-nambah kakeung sabulu-bulu ting sariak carengkat klak 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 lok-lok disada keak keak ditembalan ku koreak pantes jelema baheula mah ari keur sareteh pek aya koreak disada sok terus we ngagurimpal malik nangkuban atawa malikeun anak-anakna nu sarena nang karak nah ieu teh asa keung-keung teuing man Gumilar ngaharewos bari ngagurimpal malik nyang hareup ka Arman anu leuwih ti heula geus nyangigir Arman teu nembalan ukur panonna we kucap kiceup sakedeung neuteup ka sobatna dienggon gigireun kadenge Nyi Arum oge keur kalasa kulisi keneh tacan sare puguh peuting eta mah karasana teh paur jeung keung nu taya bandinganana luprak luhureun suhunan sada aya nu henteup cit 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 manuk disarada gelebug angin di luar mania gelebug karasa seakna ka jero imah mutuh matak tiris pupuringisan geus kitu teh pas deui damar tempel nu dipasang di tengah imah teh pareum beuh nepi ka pareumna damar teh ceuk Gumilar bari nguniang hudang maksudna mah rek ngahurungkeun deui lampu aduh Gumilar ngadadak ngagero selontot gebru we manehna ti susut golok-gok utah-utahan cit 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 kak kak di luhur sada aya manuk kibar tapi teu lila manuk teh sada nu balik deui kunaon Arman ngagero kaget korejat manehna hudang ngarampa nyampeurkeun Gumilar nu keur sosolontodan bari utah ugar kunaon ieu teh Arman hariweus-weus nanya tapi Gumilar teu nembalan kalah keterus utah-utahan kasar
Arman kana bilik nyasar kana bensin dina galar cekes dihurungkeun. Ari Bray teh teu kira-kira ngagebegna lantaran Gumilar keur babalongkengan ngutahkeun getih lalambaran. Yang akimpi ki kunaon ieu geura Arman ngoceak nyambat mangsal hapi pas dewe bensin teh pareum mecleng kana sisi bilik lantaran kagebeungkeun. Kanca dangu sadayana memang nak peuting harita teh nu sakitu matak keungna teu ujug-ujug bisa reup sare. Sanajan geus dilah ngagoler oge panon mah tetep we molotot taya pitunuheun dipeurem-peurem kalah kalieur sakitu heuae mah marelak tapi ari panon tetep buringas. Pokona mah kaayaan hate nu teu jejem lantaran kaganggu ku dedengean jeung rarasaan anu matak ting sariak bulu punuk. Ku ngadengekna Arman lain deui mangsal hapi ngagurubug. Oge mak emot Nyi Arum katut padagang-padagang sarta supir-supir nu peuting harita keur ngaradon ngendong di dinya ting korejat harudang. An bubuhan kaayaan di imah teh poek merdong anu sejen mah ukur ting raringeuh teu puguh dedeleuan bari leungeun uyup ayap kana handapeun angel hariwang teu teundeunana leungit aya nu nyokot. Deg-deg mangsal hapi jeung Nyi Arum teu sirikna paheula-heula muru enggona Gumilar sedang Mak Mot ngagentak nyeungeut deui damar tempelna. Bray caang nu keur cindekul teh ngadadak panonna rucang-riceng tas neuleu nu merdong ngadadak ayeuna caang. Breh teh ku bangsal hapi jeung ku Nyi Arum kabireungeuh Gumilar nu keur guyang getih digugulung ku Arman. Bangsal hapi ngarontok gugup sedengkeun Nyi Arum mani ngoceak mireungeuh buah hatena teu beda we ti munding nu keur dipeuncit. Kak kak cit 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 korek disada patembalan jeung sit uncuing di luhur suhunan. Sorana mata ketir pika keungeun bareng jeung gelebugna angin anu nyeor gluprak di para sadayan ngaguluprak jeung maralak. Las sora-sora manuk teh leungit disambung ku sora ucingna Mak Emot si Mawat anu awor-aworan bari teu weleh kukulintingan meulit kana sukuna Mak Emot kawas aya nu dipikasieun. Sakur jalma-jalma nu marondok di warung Mak Emot anu tadina curing hak harita mah ngadadak blak-bluk narangkuban ngaharep-hep ngadempes saurang ge taya nu nyarita sakecap. Kang aduh kunaon Kang teh Kang Arman dikumahakeun atuh Kang teh. Nyi Arum merawah riwih gempeur jadi siga nu nyalahkeun ka Arman. Torojo Mak Emot ret ka incuna nu geus teu walakaya lir anu geus ngaleupaskeun nyawa we gahuk deui we ceurik midangdam bari ngarontok. Atuh teu wudu sakedapan mah di warung Mak Emot teh jadi guyur ibur kunu ting karoceak binarung ku ceurik anu ngabangingik nyamat-nyamat anu geus ngalempreh. Gumilar pada ngagugulung sarta pada nyengcerikan sedengkeun semah-semah sanggeusna teu ngadenge deui dedengean anu mata keung ting kulisik bari ceruk-cerek gogodeg jeung narik napas panjang reuas bingung karunya kaget pacampur napuk minuhan parasaan anu antukna gempeur teu puguh cabak.
Kalayang koloyong tepuguh cabak, kalayang koloyong tepuguh polah, ting harulang silih pelong, silih reret jeung pada baturna. Bari saurang oge taya anu nyarita sakemek-kemek acan. Regayang gumilar di parayang dipindahkeun ka kamar mak emot supaya rada lega. Utah-utahan ayeuna mah geus eureun ngan kaayaan badana geus matak pisalempangeun akar, letek, lungse, lir kapas ka banjur ku cai. Dina beungeut kana dada rupana mani genteul getih hubungan. Panonna peureum biwir ngaleter. Napasna geus teu temong renghapna. Ngajalepeng teu beda we ti mayit. Gigireun palebah sirahna ngagukuk nyarum bari nyuuh. Arman mendeko tunjangeunana sedeng mangsal hapi anak kak sila. Palebah beteung nu gering tungkul ngeluk bari peureum bibir ngaleter babacaan sabisa-bisa ngetrukeun elmu panemu jampe pamake. Kabeh dibudalkeun pikeun nyinglarkeun dedemit-dedemit anu keur ngaganggu ka incuna. Lantaran kabeh oge sapamadegan yen gumilar teh aya nu heureuy diganggu ku nu hasud, diwisaya ku nu deleka hiri dengki jaya kaniaya ka sasama manusa. Ganja dangu banglas nepi ka isuk gumilar pada narungguan tetep ngalempreh teu usik teu malik ngajepat teu walakaya bari panon mah tetep peureum kawas nu geus sadrah pasrah sukalilah nyawa dipundut ku nu kagungan. Sakedeung-sakedeung ngajegoh batuk bari ngurahkeun getih hirup lalamaran. Maksud mah poe ayeuna teh reka mancagahar nepungan indung Arman. Ari ieu geuning kalah ngajelepeng lir nurek disakalikeun. Abongkena manusia mah usik malik tegesna aya nu ngatur teu bisa sarta teu wasa nangtukeun nasib dirina pribadi. Kalawan pirembug sadarea poe eta keneh Arman ngabelecet ka Miramare rek pupulih ka Ki Sidik jeung ka Ki Raksa. Nya kitu deui ka Pauhi ngabejakeun yen gumilar katarajang gering dadak-dadakan. Pang-pangna nu dipiharepkeun teh Pauhi supaya nyelang heula balik. Atuh mun bisa mah Aki Sidik katut pamajid kudu kairingkeun. Kapalangna ku mangsal hapi sugan we ieu dua tokoh kolot teh bisa dipentes ewesena ngubaran gumilar. Kabeneran ari leos Arman indit ari kurunyung wahon ti Garut ngunjal cuka keur ka Miramare. Atuh teu matak cape celak we Arman milu kana wahon datang ka bedeng uwana isu keneh barengbeng we ka tempat pagaweanana barengbeng deui ka Aki Sidik. Alusna di dinya kasampak dewe aya pamajid keur nyemah. Atuh kabeneran pisan teu kudu ka Cibalieur. Teu talangke deui Aki Sidik jeung pamajid gesat-gesut muru ka bedengna Pauhi. Di dinya geus nyampak Ki Raksa keur ting hariul we duaan. Pagaweanana macual we dipasrahkeun ka nu sejen. Teu hese dibere idin perlop sacukupna kalawan moal dipotong bayaran. Malah make di bahanan duit sagala ku tuan kawasa teh. Lantaran samemehna balik ka bedeng teh bebeja heula ka tuan kawasa. Yen gumilar ayeuna gering dadak-dadakan di Cigodeg. Ieu sababna kalawan teh sebeleke gonjrang we Pauhi dibere duit basana mah keur meuli ubar. Sanggeus baradami saperluna bring sararea arindit mobil kontrak geus ngabagug sisi jalan. Dimuatkeun peti karet anu rek digunjal ka palabuhan Cilaut Eureun. Geus celuk celak arunggah magerung we mobil indit ninggalkeun Miramare dijajabkeun ku teutepna urang kontrak anu ngajajabkeun ka sisi jalan. Mobil terus ngadudud semu ngadedod maklum berat ku muatan.
ngan bubuhan mobil hadep biara turug-turug bana wareteuh kabeh di jalan teh ngaguluyur we teu manggi halangan mesina ngagerung mun jalma mah ngaregeh meureun kawantu momot sakitu beratna tapi teu matak jadi gangguan laju ngadedod pungkal pengkol dina jalan koral tempo-tempo nyorang jalan koral tempo-tempo nyorang jalan Bejedug ngebul breh jambatan Cibuluh hareupeun mobil ngarayap maklum sasak tina kai najan wawege tapi karasa ingeung pau runtuh beak sasak kerung deui gas ditincak rada ngalelep kawantu ngambah jalan rata reok mengkol tikungan semu mites rem rada ditincak paur mi lepas jurelat ngeliwatan ke kebonan sapanjang sisi jalan tatangkalan teh siga nuting belesur narukangan seraug malibir sisi balungan Cipalebuh anu ngamuara ka Cibuluh jeung ka Cimerak imah-imah geus mimiti tembong saparat-parat jalan tandani geus deukeut ka Cigodeg teu lila reok mengkol ka kenca ngambah jalan aspal reg eureun beh dieun jambatan Cipalebuh si horeng geus nepi ka tujuan nincak lembur Cigodeg. Pauhi sabaturna jerat jurut tarurun tesirikna ngararajlang laluncatan derag-dag we pauhi muru warungna dituturkeun ku Aki Sidik pamajid Kiraksa Katut Arman srog ka kamar nu gering kasampak teh gumilar tetep teu empes-empes beungeutna beuki tutung keur ditarungguan ku Mangsal Hapi jeung Nyi Arum anu beurang peuting teu ingkah bari inghak-inghakan ceurik sraug Aki Sidik jeung pamajid kagigireun nu gering Mangsal Hapi ngeser diukna ka tukang sedang Nyi Arum ngarangkul ka bapana anu saterusna ngagukuk ceurik nyuuh kana lahunan Kiraksa anu barang srog kadinya ge geus ngeyembeng cipanona teu tahan nempokeunana Deuh teuing anaking kasep kutan hidup teh nuju di purargaan ceuk Aki Sidik bari ramisak pamajid mah sanggeus neuteup sakedeung kana beungeut nu gering reupe manehna peureum nganingkeun cipta sidakep sinuku tunggal mepet bayu pancadria madep manteng ka Gusti nyuhunkeun terbuka ti nu maha kawasa naon nu jadi marga lantaran sabab menurutkeun luang lumrahna nu biasa ieu panyakit teh lain samanea kawas-kawas katumpangan kudu deleka jail dengki kaniaya ka pada manusia kuhusuna nu manekung teburung panuhuna diijabah kunu kawasa brai lir pepedut nyingkar lalangse marga lantaranana nyingkab ebreh temres paribasa mawas pada katon teu aya aling-aling kabeh katembong pertela ngembang boled tetela nu jailna kacing cirihi nu hasudna tembong nyumput buni di nu caang horeng si mana horeng aya jurig jiliwuri aya setan minda rupa marakayangan jail kaniaya ti anggangna nya pamajid beunta ngadaret ka Aki Sidik sanajan bibir mah rapet tapi sorot panon pinuh ku carita nu teu kedal anu memangna Aki Sidik surti manehna ngan ukur ungeuk geus kitu mah pamajid ngagupay ka Arman ditanya saperluna bisi gumilar ngalaman pasendatan jeung saha teu hese gorolang we ku Arman didongengkeun memang nya cenah kamari kungsi riributan jeung si Gani musuhna tamat nu mere katerangan boh pamajid boh Aki Sidik dalah Mangsal Hapi jeung Kiraksa oge sapamadegan moal neangan jurig nu teu kadeuleu keras sangkaanana ka si Gani teu rek neangan nu hese tapi lantaran aya saksi nu nguatkeun sagala ge
kudu nyata. Paribasa maling kudu karena bukti, jinah kudu karena layan. Ulah satuding-tudingna tapi kudu sidik ayeuna yakin. Mun greges gedebuk nyangka bari teu jeung wiwaha. Pinasti temahna bakal malindes ka diri. Mamalana moal karasa kunulian. Sahanteuna meureun nu dituding teh jadi malik dakwa teu suka ari taya saksi mah. Gereneng pamajid jeung Aki Sidik badami duaan ting kuciwas. Nu sajen ukur nyaksian bari hate mah teu boleh deg-degan pinuh ku karempan jeung kahariwang. Sok sieun nu gering teu bisa katulungan deui. Beres nu badami sararea budal ti kamar. Iwalti Aki Sidik jeung pamajid anu masih keneh di jero nungguan gumilar. Torojol pauhi mawa cai atah dina keni. Geus diteundeun leos deui we kaluar. Kojengkang di Aki Sidik kaluar. Koreleng ka tukang. Terus tuturubun ka Cipalebuh. Kecebes mandi bebersih. Hanjat deui. Neker nanjak. Tepi ka warung pauhi langsung muru ka kamar nu gering. Bar we ngamparkeun samak pangsujudan. Kalawan husu Aki Sidik ngalakukeun salat sunat. Beres salat terus ngadua anteng tegalider husu neneda kanu kawasa. Jiwana gumilar nyuhunkeun disalametkeun. Jempling sajongjongan, taya nu lemek, taya nu nyarek, taya nu batuk-batuk acan. Iwalti renghapna napas-napas nu ditarahan, nu aya di saluareun kamar. Ngariung misah di tengah imah. Pauhi Kiraksa mangsal hapi Arman katutnya arum. Sanajan sigana kerting harulang tapi batin-batina mah kabeh oge ngajerit. Milu naneda ka Gusti Nu Maha Suci supaya gumilar ulah nepi ka katutuluyan. Ngan makmot nu teu milu ngariung teh manehna mah riweuh sorangan di hareup ngalayanan nu barang beuli. Bari ngaladangan teh hatena mah nyolok we kanu gering. Da ari kanyaahna mah teu bina we ti mangsal hapi geus asa kaincu sorangan. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih keneh dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Ieu carita urang tunda di hanjuang siang, teunden di handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.